Hujan ngaririnci. Di saat itu pun kamu merebeja bahwa maneh ingin menyudahi hubungan ini. Kunaon? Naon salah orang? Dengan nada kesombongan, kamu pun ngomong, aku kurang duit. Aku pejamkan panon, mencoba melapangkan hati, supaya isukan bisa main bola, biar bisa nalapung maneh. Hampura, urang memang tesampurna, jauh dari apa yang kamu harapkan. Lamun inget ka maneh, aku pernah luluncatan kesana kemari, bergelantungan di luhur tangkal, sebari ngadahar cau, hanya karena maneh resep ka monyet. Aku pernah make baju jangjangan dan topeng pas apel ka imah maneh, hanya karena maneh resep ka Batman. Aku juga pernah aprak-aprakan ke sawah mama pai galengan, hanya karena maneh resep ngadahar tutut. Bahkan yang lebih parah lagi, aku pernah kukurudukan ke kolong imah batur, hanya karena maneh resep ngadahar unur-unur. Ayeuna kabeh oge tinggal kenangan, tapi kunaon bayangan maneh selalu kokolebatan dina KCR Uing, gugujubaran dina telaga hate. Bahkan aroma bau baham kamu masih jelas aku rasakan. Mungkin ayeuna maneh geus bahagia bersama laki-laki pilihan hatimu, jeung si Juned, tukang jualan lauk betok deket imah urang. Urang teu bisa nanaon, sebab ieu keputusan maneh. Semoga maneh dilegleg ku siluman duduk kuy copong, jeung si Juned dilegleg ku siluman botol marjan. Sakali deui, semoga kamu bahagia jeung si Juned, pacar baru maneh. Tapi lamun maneh nyeri ku si Juned, kamu jangan hariwang, pelonglah ka tukang. Masih ada aku anu siap yang serikeun maneh. Mangga mamam. Tapi kitu deui, Uing osok ngadoakeun pikeun kabahagiaan urang pas beres sholat tahajud. Eta ge lamun hudang, Uing sok ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah, jodohkeun abi jeung si Icih anu tiungna nyengsol, calanana panjang sabelah. Tapi lamun manehna sanes jodoh abi, ulah dijodohkeun oge ya Allah sareng si Juned. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.